Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepakeun lagi simkuring Abah Deden. Abah Garut. Simkuring jelema jadul. Nah, sabab naon disebut jadul? Sebab dijurukeun ge simkuring teh tahun 58. Tapi sok sanajan jadul simkuring gaul. Ya. Bakat ningku gaul simkuring ya. Beuki kana segala bidang, utama nama kana kahakanan anu karena siomay ikin lain ikan aduh hampura ieu kuring teh geus kolot geus loba incu etanya anak ka incu luar biasa lamun kolorna morosot dikaluhurkeun tapi lamun ka pamajikan kolorna pageuh diporosotkeun. Nah gitu, itu tak. Saya tahu itu brokan dasar Japati simkuring. Ada Japati. Hapunten. Simkuring boga pengalaman. Basa keur baheula, ai guru pan gajina saeutiknya. Lamun balik sakola teh naon simkuring? Sok ngojek. Ya. Eta keur ngojek simkuring. Aya nu ngagupayang penumpang. Mang ngojek ka dieu, Mang. Kan aku simkuring teh. Neng, bade kana ojek. Tolong Mang, bicaranya ke bahasa Indonesia. Saya nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Sunda. Cek baheula teh eta teh babaturan teh asal nama ngaranna teh si Ica. Si Ica. Neng namanya Ica. Enak aja. Nama saya mah Ica. Karena sudah lama di Jakarta. Oh gitu. Lila deui eta teh terus we. Si eta teh penumpang teh mau barang geus mau barang teh kana motor simkuring kerek ke motor kurang lebih 5 meter kantong raragrag ka handap begitu kantong raragrag simkuring motor eureun eta mamanehna milu turun melak cangkeng nya cek aing ge kade ragrag goblok Ica teu bisa bahasa Sunda da aing teh urang Sunda lamun aing teu bisa bahasa Sunda lain urang Sunda sok sanajan aing di Jakarta moal poho kana bahasa Sunda sakitu anu kasangakeun kuring tutup heula